Para mitra nuju ngadang dongeng nuju duna panca tunggal karangan Kileksa. Mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangja Official teh sakatampi kalian kamingahan. Atuh dongeng-dongeng ti Mangja Official mugi-mugi dianggo hiburan pangbeberapa. Mangga nyangakeun para mitra da para nusak ieu ka kamampuan Mangja Official. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mangja Official ulah kira-kira ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Margi nya kitu kamampuanana terbatas para mitra sadaya. Admin sareng kru di Mangja Official ge hatur nuhun sareng teh kawargi-wargi anu naon teh sering Bandungan Mangja Official. Mangga para mitra ayeuna Mangja ngaturkeun nuhun oge ka mitra-mitra personal subscribe sareng loncengna sering ngabagikeun acara ieu ka teh canuninga sering komentar para mitra oge noe like-na pon kitu deui para mitra dongeng-dongeng sanesna nu parantos sami-sami di Bandungan Mangjaya sapara kanca sareng kru di Mangja Official ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingaan. Ayeuna urang lajengkeun para mitra carios nyambung judulna Panca Tunggal karangan Kileksa. Ayeuna Panca Tunggal teh bagian ka 48. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-48. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberah mana carios nyambung judulna Panca Tunggal karangan Kileksa dina bagian ka-48. Yoga Jaya harita nyarita deui. Keun kuring gantina ada kuring teh sieun ku pati mah. Tapi daek sote dipencit mun eleh lumpat, namun unggul mah Gusti Raja anu kudu dipencit. Naon gagabah teh nyarita teh, culangung kawas lain ka raja we. Cek Surajaya bari molotot puguh pati sawor ge keheulun. Manehna rek maju rek nyangkalak Yoga Jaya, tapi pok Yoga Jaya nyarita deui. Ieu ulah licik Gusti sabab aturan Gusti teh kitu. Nu eleh balap teh kalaka dipencit, tapi kuring ge ngarti ye. Sabab raja mah kawasa. Rek kitu rek ieu ge da moal aya nu ngahalangan. Kami penasaran, hayang nyoba kana pang bisa maneh. Nah nya aya kawani jeung kabisa, sok geura balap jeung anak kami. Mun unggul ku kami rek dibere hadiah nyatana emas jeung inten nu lobana saleuit dicampur ku barang-barang sejen. Kajaning pakaian, pare, duit jeung sajabana ditambah ku pamenta maneh nu tadi si jajakan rek dipencit moal tulus. Tapi mun maneh eleh rek dihukum gantung di alun-alun. Cek Surajaya tanes kawas nu hayang puas ka Yoga Jaya. Mangga Gusti urang jalankeun tapi aya pamenta hiji deui. Naon deui? Rewea teuing hirup teh. Mun kuring unggul hayang kawin jeung putri, moal bisa sabageus digantian ku ngabebaskeun si jajakan urek dipateni teh. Eta mah pilih we daek syukur teu kajeun. Mun teu panuju geura init, ulah ngagokan rencana kami deui. Yoga Jaya ngahuleng terus ngareret ka baturna nu opatan. Si bedas jeung baturna ngadeuketan tulus badami leutik. Ngayakeun rempugan tapi tetela teu hese badami sabab sarerea satuju jeung narima kana putusan raja. Sabab tujuan Yoga Jaya jeung baladna lain rek neangan pibojoeun tapi neangan jalma jahat nu rek disadarkeun. Bari neangan musuh bubuyutan nyatana turunan ti Aki Wanara teh. Sanggeus aya kasaluyuan Yoga Jaya ngadeuketan deui ka raja. Punten Gusti Raja, kuring mah aya panuhun. Naon deui? Kuring nampi kana putusan raja ngan barang nu rek dipake hadiah jagrageun heula di dieu. Sarta barang narek dipariksa ku kuring bisa yang palsu. Heg ku kami disayagikeun, tapi awas. Mun maneh eleh dina mangsa balap, maneh sabatur-batur dipencit ku kami. Rek dipake tumbal alun-alun. Cek Surajaya bari mencerong. Tapi Yoga Jaya teu kimir teu gedag bulu salamar para mitra sarta taya kasieun. Nya teu naon-naon ngan karipurung tarung kuring boga hak pikeun milih nu bakal maju. Sabab kuring 5 sadulur nu salilana sapapait sama manis. Prak. Saha we rek maju ngan mun eleh 5 anana kudu maju kabeh. Pikeun narima hukuman kami. Satuju Gusti, keun urang ayonan. Geus kitu mah Raja Surajaya nimbalan ka anak buahna. Sangkan nyayagikeun barang-barang keur hadiah. Sedengkeun ulah lajo meuni moyeg harita teh pada hayang nyaho kana kajadian. Sabab kakara ayeuna aya kajajakan nu wani nyarita kitu ka raja. Teu kungsi lila buru-buru nu moal paka barang perhiasan ditambah ku duit jeung harta sejen.
dipintonkeun ka Yoga Jaya jeung baturna. Bisi magarkeun palsu tetelanya nu dibawa kadinya teh emas asli, inten asli, duit jeung barang sejenna ge asli. Eta barang diwadahan ku leuit pinuh saleuit. Geus kitu Yoga Jaya nitah ka si Tarik sangkan ngalaksanakeun ka hayang raja. Ngadu lumpat jeung Nyi Putri Arumsar Warumwangi. Si Tarik atoheun sabab manehna bisa laluasa bebela ka Yoga Jaya. Oh, keun lah salempang ku akang urang urusan balap malah. Ceuk si Tarik hagetna keur manehna atoh dipercaya ku Yoga Jaya. Nuhun atuh Kang geura taki-taki urang adu ilmu jeung urang dieu. Nya teteh gagah jeung sakti urang buktikeun. Keun lah, kumaha Kang we mah. Sanggup balap lumpat mah. Sabot gunem catur kitu bende karajaan ditakwa 3 kali ku lengser. Keur nu lalajo surak meuni eak-eakan di barungku keprok taya cempen. Harita Raja Surajaya naek deui ka panggung biantara kasakumna rahayat nu hadir sorana Tarik handaruan. Rakyat kami, poe ieu bakal aya kajadian nu leuwih ti sasari. Sabab anak kami rek dibalapkeun jeung hiji jajaka urang kampung Baulisung. Mun eta jajaka gagal kami bakal mencit genep jajaka sakaligus. Eta kabeh dihajakeun tumbal alun-alun sangkan teu sangar ka nagara. Kitu ceuk Surajaya ngomong sumanget naker tapi rakyat teu aya nu surah kalah carolohok ka rajana. Teu ngarti kana tujuanana sabab Raja Surajaya karesep mateni jalma nu teu tuah teu dosa. Barang geus ngadenge kitu Yoga Jaya jeung baturna ngadeuketan ka putri nu harita keur nangtung bari ngajingjing gayung perak. Yoga Jaya teu asa-asa pok nanya bari melong. Putri, kumaha carana ieu balap teh? Carana mah gampang, urang paheula setor cai ka raja. Ari caina ditutu ditungtung alun-alun bola kaler. Geus aya dina gentong, mun maneh bisa mieulan kuring maneh bakal dibere hadiah saleuit harta. Tapi lamun eleh rek dipencit. Jawab putri meuni rarangu ngomongna teh bari jeung semu ngahina ka Yoga Jaya. Nya kaharti atuh tapi kumaha mun kuring hayang kawin ka putri? Meunang atawa moal? Yoga Jaya ngabanyolan panonna neuteup ka putri nu memang geulis. Teu bisa, sabagus digantian ku si jajakan rek dipencit. Kajaba lamun si jajaka meunang dipaehan eta mah geuge. Oh, jadi maksud putri kumaha tuh? Mun maneh unggul, hadiahna meunang pilih, narek kawin atawa ka kuring atawa rek maehan jajakan nu tadi. Peke pilih mun geus aya nu kapilih kuring beja-beja deui ka Kangjeng Raja. Yoga Jaya ngahuleng. Milih-milih pilampaheun tapi da tadi ge lain rek neangan jodoh sakadar hayang ngabebaskeun nu diancam pati. Jeung deui moal tega ngorbankeun nyawa batur keur kapentingan dirina. Kuring ngomeli si jajaka we lah moal ngawin putri. Bodoh. Batur mah hayang kawin nya kuring. Na teu geulis kitu kuring teh. Cik ilik anjing sidik ya. Cek Nyi Putri ngaran Arumwangi Paramitra. Siga nu tayah leungit ka era kuralang kuriling. Lantaran ti barang paneuteep beungeut jeung Yoga Jaya hatena bet kairut jorojoy bogoh ka Yoga Jaya. Puguh we geulis mangan hanyakal we. Teu kebat ngajawabna matak gregeteun pikeun Nyi Putri. Tuluy ngomongna atuh naon hanyakalna. Teu kudu nyaho urang buktikeun we engke balapna. Cek Yoga Jaya bari ngaleos dituturkeun ku baturna nu opatan. Mun teu era mah putri hayang nuturkeun ngan era ku umum, sakitu nakleukna atungan bati ku merotna melong ka Yoga Jaya teu malire ka manehna. Gancangna carita para wargi nu rek balap geus sayaga. Nu lalajo geus teu sabar hayang buru-buru der sedengkeun Raja Surajaya geus nyayagikeun barang anu lobana saleuit dijagragkeun di deukeut alun-alun. Nu rek balap hayo geus sayaga. Cek Raja Surajaya bari neuteup ka balad Yoga Jaya nu ditempatkeun rada anggang. Pihak Yoga Jaya teu nemalan tapi langsung panangtang Raja si Tarik nyampeurkeun ka tempat ngamimitian balap disurakan ku nu lalajo. Harita Nyi Putri jeung si Tarik geus taki-taki nu lalajo kabeh deg-degan hatena. Sabab manglebarkeun ka jajaka kasep nu kumaha ninangtang balap ka putri. Sarerea ge eueuh nu boga sangkaan bakal unggul sabab geus pada nyaho kana kapinteran putri dina urusan lumpat. Jeung geus loba conto puluhan jajaka geus jelas eleh sarta nemahan pati dipencit ku lagojo. Siap, cek sawor bari nyekel bandera beureum. Ka putri jeung si Tarik nyekel gayung nu geus disayagikeun duanana tatan-tatan rek balap lumpat. 3, 2, 1. Pati sawor ngebutkeun bandera beureum. Palecet si Tarik jeung putri lumpat. Dituturkeun ku surak nu ngaguruh di barungku keprok. Sarerea gede hate nyangka yen si Tarik bakal unggul sabab dina waktu nu sakilat putri Arum katingaleun. Puguh Raja Surajaya menipias ponggawa ke kerajaan Carolohok sutimah deg-degan hariwang sieuneun anakna eleh ku jajaka kampung. Harita si Tarik geus tepi ka tungtung alun-alun terus nyuk cai sagayung. Balecek balik deui ka setor ka raja sedengkeun putri Arum karek satengahna lumpat. Manehna reuwas nempo musuhna geus balik deui rek setor ka raja. Eta putri ngagrentes dina hatena. Kurang ajar ieu teh manusia di mana nya?
bet sakti jeung tarik lumpatna. Mun eleh geus tangtu aing bibirang malah teu mustahil mun dicarekan ku mama jeung ibu. Kitu gerentesna. Terus ngaraneg rek megat si tarik nu ampir tepung jeung manehna. Barang geus tepung si tarik ngaraneg sakedeung bari seuri semungahina. Hal ieu matak panas pikeun putri sakilat bijil niat jail. Nyi putri metakeun elmuna si tarik ditepak tak-takna bari direbut gayungna. Belecet lumpat rek setor ka raja. Si tarik ngarempeyak kana lemah reup sare meuni kerek nyegrek. Nu lalajo ngaguruh pating jarerit nyebut licik ka putri. Tapi putri teteh geus boga ilmu andelan. Manehna nyipta teuneung ngalebu. Anu ngebul kaluhur meuni mulek akibatna kalakuanna teh teu kaciri ku sararea. Ukur kanyahoan ku nu darekeut wungkul. Atuh boh putri boh si tarik teu katempo ku pihak raja jeung pihak Yoga Jaya nu harita aya di kidul sabab alun-alun teh jauh jeung lega. Harita Yoga Jaya heran sabab tadi teh geus sidik pisan yen si tarik nu unggul. Tapi teu aya bae lila-lila Yoga Jaya hariwang tulus nitah nempo kasih awas nu harita diuk bari nunutan. Kang awas cila kakang si tarik eueuh wae. Ceuk Yoga Jaya katara hariwangeun pisan. Korejat si awas sudang tulus nanya. Naon jang? Nu balap daya ayan nu jebul padahal tadi teh nu lumpat teh tarik. Buru-buru ilikan ka mana heula kuring mah hariwang bising dijailan ku musuh. Buru-buru ilikan Kang. Majangkeun urang awaskeun. Si awas naik kana tak-tak si bedas. Nangtung nyedikeun ka tengah alun-alun di liputan ku taneuh ngebul. Waduh cilaka. Si tarik keur hees tengah alun-alun. Gayungna direbut ku putri sabab sidik putri lain mawa gayung perak, tapi mawa gayung bato. Ceuk si awas bari turun deui. Tulungan atuh bisi eleh kumaha carana? Ceuk si Tiis. Nginjem jamparing ka penggawa buru-buru. Ceuk si awas atuh gawat si Tiis lumpat nginjem jamparing jeung gonewa. Sanggeus meunang dibikeun ka si awas harita keneh digunakeun. Balesat jamparing dilepaskeun peledugkeun kana batu gede. Sora tarik lir guludug Batara Indra, korejat si tarik kudang. Luak liuk neangan gayung tetela geus eueuh red kakidul katempo Nyi Putri keur lumpat murup ka raja. Kurang ajar putri licik sia, pokna bari pelecet lumpat mudag putri. Sakilat geus kasusul gancang gayung direbut deui. Si tarik lumpat murup ka raja ku putri henteu kasusul. Serog si tarik ka hareupeun Raja Surajaya, kabeh ge colohok sabab teu disangka ti tadina. Yen si tarik bakal unggul sedengkeun putri datangna teu mawa cai. Da gayung perak teu kabawa ditinggalkeun di tengah alun-alun. Harita putri menipias kekerot bakat ku ambek tapi pacampur jeung wirang. Gusti sumbangan nyangakeun cai sagayung hiji tawis yen abdi parantos hasil ngelehkeun putri. Kitu ceuk si tarik para wargi sadaya. Bari mikeun gayung nu dieusi cai ka raja. Surajaya jeung Sutimah teu buru-buru narima kalah colohok samarpola. Ulah ditarima mah sampai eta mah licik, gayung kuring direbut. Ceuk putri bari ngahegak eta jeung era jeung wirang, era ku indung bapa jeung wirang ku nu lalajo. Tih, nah abet ka mana wae ngomong teh? Puguh anjeun nu licik gayung kuring direbut ku maneh. Teh mah si tarik taya kasieun malah mah ngewaeun pisan ka putri. Kagak abah ngomong teh mana buktina? Ya iya buktina nu dibikeun ku kuring teh pan gayung batok. Sabab gayung maneh mah gayung perak, nah dikamanakeun atuh? Eleh mah eleh we, ulah loba alesan lah. Nyi Putri teu ngomong deui sabab rumasa salah jeung teu aya bukti pikeun uding ka si tarik. Manehna ngeluk tungkul beuki era, atuh nu lalajo silih reret kula warga raja meunang bibiran. Lobaan mah warirang permitan. Jajaka saha ngaran maneh? Ceuk Surajaya bari neuteu. Kuring mah salah sahiji tina 5 sadulur nu salilana sapapait sama manis. Ngaran kuring pribadi si tarik, tema si tarik tanes taya ka era atawa karisi jeung teu make tata krama. Sabab keheul ka putri nu licik jeung goreng hate. Kami ngarti sabab tadi geus dicaritakeun ku dulur maneh. Ayeuna kami rek wak cabalaka netelakeun yen maneh unggul. Sabab geus bukti anak kami teu kuateun ngayonan maneh nu memang tarik lumpat. Ceuk Surajaya terang-terangan ngaku kana kaunggulan si tarik, tapi dina hatena timbul rasa ceuceum. Hayang ngahukum ka si tarik tapi geus teu puguh alesanana, da geus jelas yen unggul. Menang. Ceuk si tarik ajrag-ajragan atoh sabab balap lumpat teh meunang. Harita 5 sadulur para mitra sirih langkul nyacapkeun kabungah sabab geus hasil ngelehkeun putri nu kakocap gancang lumpatna. Keur kitu seleuneu aya nu nyampeurkeun hiji jajakan nu tadi rek dipencit manehna hayang nganuhunkeun ka Yoga Jaya jeung baladna. Aden, wilujeng abdi ngiring bingah ka salira nu parantos hasil ngawonkeun putri. Nuhun kana kaweningan galih salira nu kersa nulungan ka abdi. Kitu pok-pokanana bari ngajak sasalaman ka Yoga Jaya. Oh, anjeun teh nok dipaehan teh ya, ceuk Yoga Jaya. Mohon aden abdi teh tarima tos teu ngaharepkeun heuna tiasa panjang umur. Margi tos bade dipencit nanging ayeuna bet tiasa keneh nyaksian nu balap. Duh, bagja abdi teh den, saha ngaran anjeun?
Wasta abdi mah pun karnaen kawit ti lemur Cisaga. Taina tos disalamatkeun ku Aden, abdi teh sia ulun kumawula we, hoyong mulang tarima. Heug syukur atuh. Tapi ulah waka ayeuna nanya sabab urusan Cenderengse. Cik we geura balik ka lemur anjeun. Engke mun geus aya waktu urang ngobrol deui. Hade ulah lila-lila cicing di dieu di Singraja Bendu. Ceuk Yoga Jaya geus waspada ngarti yen Raja Surajaya moal narima kitu bae kana kajadian anu bieu lumangsung. Para mitra kaum dangu, kujajakan nu ngaran Karnaen kahartieun. Sabab manehna leuwih apal kana adat Surajaya jeung Sutima atuh gancang amitan leos balik ningalkeun alun-alun nu rame keneh ku jalma. Ari Yoga Jaya jeung baladna para mitra harita teh bada misa kedeung, tuluy nyamperkeun ka Surajaya nu rek nagih janji. 5 sadulur nangtung ngajajar di sanghareupan ku raja jeung prameswari, katut para punggawa karajaan. Naon tarik? Cek Surajaya kasih tarik tapi nu ngajawabna si Yoga Jaya nu boga hak pikeun nangtukeun segala rupana. Ngaran kuring Yoga Jaya rek nagih janji ka raja. Mana hartabana nu saleuit kuring geus teu sabar hayang geura narima eta barang sabab geus hasil ngalehkeun putri. Nggih, kelanan. Teu babari nampa harta sakitu lobana teh. Sabab kami geus ngumpulkeun teu cukup ku sataun 2 tahun. Tapi bisana boga harta sakitu ku ayeuna rajin ku kumpul nu lilana walasan tahun. Bisi maneh hayang nyaho ngumpulkeunna teh saumur anak kami. Nu bieu balap jeung maneh. Takulantaran kitu eta harta moal dibikeun kitu bae, tapi aya syaratna. Ceuk Surajaya geus kaciri sulit atina. Atuh katara belang bayahna lancalin ciluncat mulang ingkar tina tali gadang. Teu bisa sabab eta barang geus jadi milik kuring. Apaan tadi geus asak badami, yen namun kuring unggul rek dibere hadiah. Nu lobana saleuit tapi naha ayeuna bet ngomong kitu. Raja naon anu kitu? Culangu sia. Kumaha wani ngalawan ka kami? Jung bawa ari kuat mah, tapi kudu dipanggu jeung leuitna. Mun teu kabawa maneh rek dihukum pati ku kami. Cek Surajaya bari molotot. Teu panuju kana omongan Yoga Jaya jeung lebar ku harta. Sabab eta harta teh lain saeutik kawantu meunang ku kumpul welasan taun lilana, tadina mah keur pibakeuleun anakna mun geus rumah tangga. Nyakeun ku kuring rek dibawa jeung leuitna tapi hayang ditambahan deui ye dabongan raja mah jalir. Heug ku kami rek ditambahan. Kung silila burudul anu datang naranggung pare aya kana 3 kintalna bus kana leuit. Didedet ngarah leuwih berat malah mah barang-barang leuwih berat diasupkeun. Kayaning batu jeung sajabana ngantang tuwe. Teu kanyahoan ku Yoga Jaya jeung baladna. Yoga Jaya, kop geura bawa leuit teh. Ceuk Surajaya bari nunjuk kana leuit disangkana mah leuit teh moal kabawa. Sabab harita teh logojo geus sayagi saopat-opat. Keur nelasan pati nu limaan sabab lamun barang saleuit teu kabawa Yoga Jaya jeung baturna rek dipencit sapada harita. Nuhun sang raja. Keun rek dibawa ku kuring. Si Yoga Jaya ngareret kasih bedas nu direret surti terus nyamperkeun kana leuit. Teu tatapa seni rigid leuit disuhun atuh puguh we sakur anu aya di dinya colohok bengong mata simeuteul. Teu percaya kana tetempoanan. Kulantaran kaget leuwih ti misti saurang ge tayan wani nyarita siga nu keuna ku tenung. Atuh Yoga Jaya jeung baladna laluasa init. Bari mawa barang saleuit lila-lila derger rayat surak meninga guruh asa ka init sarerea panuju kana eta kajadian. Yoga Jaya tuluy lempang ngiringkeun si bedas nu nyuhun barang anu kacidalobana. Sedengkeun Surajaya jeung Sutimah silih reret reuwas kareureuhnakeun. Sabab harta nu meunang ngumpulkeun taun-taun ngadak-ngadak ngiles dibawa ku si bedas. Tapi teu bisa nyegah sabab geus eleh carita jeung ngarumasakeun eleh jajate. Surajaya para mitra nu bingung teu loba omong, leos muru ka karaton dituturkeun ku Sutimah jeung Pati Sawor. Kitu deui Nyi Arum Wangi nu alum bakat ku wirang. Para ponggawa pating koloyong nu tadina gagah teh jadi lempes. Mawa tumake teu sirikna digusur leumpang tungkul muru ka tangsi. Sedengkeun anu lalajo teu eureun-eureun eak-eakan. Milu bungah kabalad Yoga Jaya nu geus hasil ngelehkeun putri. Ari Surajaya barang datang ka karaton gek diu, kitu deui prameswari jeung para ponggawa karajaan. Sajongjongan mah jempe teu aya nu nyarita, tapi lila-lila mah Nyi Arum lara, Nyi Arum sari panasaran pok ngomong. Ama, ibu nah ieu teh maharulang wae atuh nah teu lebar ku harta nu sakitu seueurna. Bade diantep kitu ku si Garong dicanak. Kitu pok-pokana sidik pisan teu panuju kana putusan Surajaya. Nyai anak ama, eta ge keur dipikiran ku ama sabab tadina mah sakadarek ngajajah. Na kuateun atawa moal tapi buktina nyalahan geuning sulaya tina sangkaan. Nu disangka moal kabawa teh bet bangun anu hampangeun aker. Harta saleuit mun sagiriwil disuhun. Da ieu teh ku ama geus kal dipikiran na kudu kumaha atuh, ceuk Surajaya nemrakeun kabingung teu era-eraeun ku ponggawa. Akalan atuh ama kumaha we carana masangkan beunang?
Nyakeun urang badamikeun cingkang patih, kudu kumaha ye lamun geus kieu ye. Narek diantep wae jajakan nu limaan teh. Sabab jelas geus ngahina ka urang sasat ngawibirang di hadapan umum. Surajaya neuteub ka Patih Sawor nu tadi ngeluk bae tungkul. Upina Gusti Raja langkung uning ngamanga we sejang hiringan. Moal kumaha bantun akang marumios rumaos bingung, jawab Sawor tandas. Rai permusuari kumaha ye geus kieu ye? Gampang, jajakan nu limaan udag ku prajurit. Perangan sakalian podaran kabeh barang narebut deui. Sabab eta ngahina nangarana oge. Lain antepeun nu kitu patut masarua jeung nangtang perang teh. Ceuk Sutima. Bari kakerot hatena panas sabab asa dibibirang. Bibirang di kolong catang kateter ku budak ngora eleh kasakten ku balad-baladna Yoga Jaya. Satuju mun kitu mah ayo geura kumpulkeun wadia balad. Geura susul si Jogajaya jeung baturna. Ceuk Surajaya bari neuteub ka Sawor. Mangga Gusti, keun urang udag ku akang. Patih Sawor nangtung tuluy kaluar ti karaton haok marentah ka para hulu balang. Sangkan kumpul di alun-alun tekung silila para prajurit geus kumpul samak tapakarang. Sararea geus bisa neguh tangtu maranehna dititah nyusul Yoga Jaya jeung baladna. Sangkan para prajurit taneskeun ku parentah ti Sawor spokna teh. Hei para prajurit sakabeh ulah jongjon teuing. Hayo geura udag 5 jajakan nu geus ngahina ka raja. Mun geus beunang bawa ka dieu paehan atawa hirup. Paeh hirup bawa ka dieu ya. Keur prajurit surak leugeudeut kaluar ti alun-alun. Rek nyusul ka Yoga Jaya jeung baturna, pasukan kerajaan Surak eak-eakan ngahudangkeun sumanget pikeun perang. Puguh we hayat kaget lantaran ngadenge surak prajurit anu sakitu ramena. Nu imana sisi jalan pating torojol hayang lalajo, kanu rek miang kapang perangan. Kocapkeun para mitra Yoga Jaya jeung baladna harita geus tepi ka sisi pasir. Reg si bedas eureun heula leuit ditunda manehna diuk bari ngahegak pok nyarita ka Yoga Jaya. Alah. Reka mana urang tejang ye? Nah kudu dibawa ka mana ye barang ye? Akang can pati utuh ye. Kitu ceuk si bedas. Sanyana kuring ge teu butuh ku harta teh da resep keneh ngalalana sangkan cita-cita kaontal kabeh. Tapi kudu dikumahakeun ye barang teh da lebar aya dipikeun mah. Bikeun atuh ka urang lemur ari teu butuh mah da nya akang lah. Can butuh ayeuna mah ridu mawana. Ceuk si Awas dari anak keris. Ulah ari dibikeun mah atuh bising jaga aya gunana keur urang. Kumaha mun urang titipkeun we ka si Karnaen kitu tah. Jaga urang penta deui. Si bedas usul manehna boga pikiran panjang. Keke. Ulah wa kamikiran kadinya sabab ieu barang teh nu merena teu can jiga teu ridoeun. Tangtu manehna asa kapaksa da buktina make implik-implik teu puguh. Tak kulantaran kitu ayeuna geura tatan-tatan bisi aya musuh nu nyusul. Urang kudu wani perangna. Ceuk Yoga Jaya manehna geus waspada kana naon-naon nu bakal kajadian. Bener pisan. Sok atuh tatan-tatan, saha nu rek ngalawan musuh? Keun ku kuring urang ladenan pila kadar urang lembur lah. Wasa kumaha kadi jayana namun kuring eleh aya si tarik nu boga ilmu angin sarta tarik lumpatna. Ceuk si Tiis pinu sumanget taya kasieun. Nah, da kuring ge sanggup atuh urang duruk ku hawa panas da moal burung pating koceak bari lumpat. Tema si Awas gergeteun. Hayang merangan ka balad Surajaya sabab tadi geus kanyahoan anak Surajaya licik. Nya bener lah kudu digempur balad si Surajaya teh tuman. Tadi gila mun teu kanyahoan ku si Awas malapur balap teh eleh. Cek si Tarik sarua amakkeunana ka balad Surajaya. Syukur ari satujuan kabeh mah. Keun urang pada nyang hareupan. Geus rempuk kitu mah 5 anana areureun kalayan tenang bari ngadagoan musuh anu rek mudag. Taksiran Yoga Jaya teu nyalahan sabab teu kungsi geus kadenge nu surak amal-amalan. Barang diteges-teges tetela barisan prajurit anu rek mudag balad Yoga Jaya. Aya musuh jang, tuh mending alet. Cek si Awas kena antep heula sina deukeut heula. Jung 5 anak rangtung yang hareup ka musuh naksir jumlahna. Ari musuh dipingpin ku Sawor moal kurang ti 1000 prajurit. Da mending alet ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang samagreng ku pakarang kayaning tumbak pedang gada panah jeung bandring. Para mitra anu mulia, akhirna Sawor manggihan balad Yoga Jaya gero marentah ka baladna sangkan Yoga Jaya jeung baturna dikepung. Prajurit ngarti terus eta pasir teh ditingker dikepung wakul buaya mangap. Teu aya lolongkrang pikeun nyingka. Jang, ieu musuh rek ditanggap heula atawa rek langsung diwara? Ceuk si bedas ngaharewos. Kieu Kang, musuh teh geus wani ngepung ka urang jelas lain rek niat hade. Tapi bukti tina omongan gegedugna rek ningker ka urang. Taku lantaran kitu ayeuna mah geura prak lawan keopatan. Samadhab sewang kuring rek lalajo heula. Mangga Jang, tema si bedas terus ngatur tanaga. Si bedas nyang hareup ka kidul si Tiis ka kaler si Tarik ka kulon si Awas kawetan. Ari Yoga Jaya nangtung di tengah nungguan barang. Serang! Cek si Sawor bari ngacungkeun tumak keur prajurit surak.
terus maju babarengan rek nyang kalak bala Yoga Jaya. Tapi samemeh tepi si bedas mangkuan batu galede dibalang-balangkeun ka musuh pating kotseaksin katinggang prajurit bubar kataburan di belah kaler. Anu belah kaler para mitra punten taya nu ieu mah balad anu nuju ka si bedas para mitra. Di belah kaler di sanghareupan ku si Tiis manehna matakeun pangawasa ngadatangkeun hujan ka Cidagedena. Di barungku gelap dordar patembalan para prajurit pating jererit anu kabentar gelap anu palid kabawa ku cai lencang aya genu kabulusan sabab hawa jadi Tiis. Belah kulon di sanghareupan ku si Tarik musuh dilawan ku angin puyuh lilimbungan ditambah ku angin barat anu ngagerung matak paur. Para prajurit pating koceak pating kalayang kasapu ku angin puyuh. Lamun aya ragrag meneran kana seseukeut tumak nu dicekel ku baturna geus misan sapada harita. Ari belah wetan musuh dipapag Gusi Awas anu ngagem ilmu panas. Manehna ngadatangkeun hawa panas bari kabarisan prajurit. Mani rame pating jererit baralih ka nagarana aya genu langsung ngalepak kapaehan taya nu mangga pulian. Akhirna musuh teh bubar kataburan lalumpatan sieuneun ajal. Sedengkeun sawor nu jadi pamangwe juritna ngahulang bari nempokeun pasukan nu burak-barik taya nu nyesa. Sawor gogodeg sabab teu nyangka yen musuhna boga kakuatan nu tohaga. Tetela lain musuh enteng-enteng jeung jiga-jiga terah jalma sakti ieu. Na anak saha sarima-lima meni sarima jiga nu kemar. Be, cilaka mun kaya kieu mah aing kudu matakeun ilmu nu aya ieu. Ceuk sawor bari tulus turun tina kuda rek ngayonan musuh ku ilmu batin. Tapi Yoga Jaya waspada nempo pamola sawor gancang nenjerak bumi 3 kali. Bareng jeung kitu curalit blug sawor labuh meni siga nu dibantingkeun. Korejat hudang deui tapi blug labuh cara tadi. Leuwih tarik tapi teu kapok korejat hudang deui. Ay naon ieu teh? Ceuk sawor bari ngahegak. Manehna semu heran sabab bumi siga nu mung ditincak ku manehna. Ari sabab bumi nu ditincak di pentagawena ku Yoga Jaya sangkan ngagulingkeun sawor. Tungtungna sawor ngarasa soak manehna luncat kana tonggong kuda beretek lumpat satarikna. Tapi bumi ditenjerag deui ku Yoga Jaya jaul kedebut sawor ragrag tina tonggong kuda. Sirah nyungseb kana taneuh nepi ka ngoceak bakat ku nyeri. Tulung! Pokna. Terus ngorejat deui hudang berengbeng lumpat teu nolih kana kanyeri kabur ka nagarana seja lapor ka Raja Surajaya netelakeun yen perang. Sanggeus musuh kalabur Yoga Jaya jeung baladna kumpul. Kaayaan di dinya jempe je cara tadi sabab sora angin jeung sora hujan geus leungit. Dirawat kuno nyiptana. Musuh teh aya hojahna ukur jumlahna we wungkul. Tapi rek ka mana terusna urang teh jang rek balik ka nagara atau balik nuluykeun ngalalana ceuk si bedas hatena ngemplong sabab musuh geus bubar. Ayeuna urang reureuh di dieu urang mikir bari ngadagoan kajadian satuluyna. Sabab ceuk pamikir kuring patih nu tadi kabur bakal bebeja ka rajana. Tangke bakal aya tuluyna urang tungguan we. Jawab Yoga Jaya bari gek dieu. Ya kitu hade atuh da nya kudu beres heula sakalian. Tapi kumaha mun rajana teu taluk ye? Nah, rek ka nagara atawa moal? Mun nya nyebut taluk, puguh we kudu ka nagara. Sabab raja nu ngaran Surajaya memang kudu direngsekeun heula. Rahayat nu kasiksa kudu ditulungan sangkan hirup ayem jeung tentrem. Ayo atuh, urang babarengan ngalawan Surajaya. Satuluyna mah para mitra Yoga Jaya sabatur-batur caricing di dinya. Bari reureuh sarta teu poho neangan kadaharan. Tatali batin antara 5 jajaka beuki page. Sabab geus nyata para mitra silih belaan silih tulungan. Sapapait sama manis, sabagja sacilaka teu aya basa pakia-kia. Limaan ngahiji babarengan ngabangun hiji kakuatan nu hese neangan pitandingeunana. Kocapkeun di nagara Raja Surajaya jeung Sutimah geus teu geunah cicing. Sabab teu kungsi lilati saprak nginitkeun prajurit. Ngadenge aya sora nu ngaguru handaruan di Jomantara. Hal ieu teh ngaruntagkeun kana hate sabab Surajaya boga pikiran seje. Tisaprak nempo beungeut Yoga Jaya. Harita dumadakan beungeut Partiwi ngalangkang nemongan. Pangalaman nu geus lila katuna bruh breh kacipta deui. Nimulkeun perasaan teu puguh, tapi perasaan eta teh teu dikadalkeun kanulian, karek nyang karuk dina hate sorang. Beda deui jeung Sutimah geumpeurna hate lain ku nempo Yoga Jaya, tapi nempo kanyataan nu kaalaman. Anakna aya keneh nu ngelehkeun. Padahal tadina mah geus ujub yen anakna teh dingaranan Arumwangi. Moal aya nu tandingna sabab ti leuletik geus diwarah kana rupa-rupa ilmu kalahiran jeung kabatinan. Ilmu ti Akiwanara ditamplokeun deui ka Arumsari. Ditambah ku Patih Sawor nu teu elat mere bantuan, tapi buktina kiwari dielehkeun ku Yoga Jaya jeung baturna.
bari jeung matak miris kana hate. Harita Surajaya jeung Sutimah katut arum sari ngariung tiluan di karaton, sedengkeun Mantri Ruhadi jeung Ponggawa ngajaga di luar bisi kadatangan musuh dadak-dadakan. Sutimah harita nyarita para wargi. Kakang, urang teh ulah cicingeun tapi kudu mikir ti ayeuna. Bisi Kakang Patih kasoran. Sabab ting kumaha ieu hate bat melang wae kanu init perang teh lah kawas-kawas rek meunang balai gede. Cing kudu kumaha mun balad urang eleh Kakang. Naon nu krek dipilampah satuluyna? Cek Nyi Sutimah ngamimitian nyarita ngebrehkeun ka melang. Rai eta kasauran luyu jeung hati akang sabab ngadenge sora nu ngaguruh hati akang jadi teu puguh. Ngadenge angin anu ngagelebug jajantung jadi dagdiglug. Tah kulantaran kitu payus pisan mun urang mikiran pilampaheun keur ngayonan musuh. Nya kumaha atuh? Kieu Nyai. Mun Kang Patih eleh kudu buru-buru ngirimkeun utusan ka si jajakan ulimaan. Kudu api-api taluk sarta bere pangbibita ku si Nyai. Bejakeun rek dipulung minantu kitu. Dan kemun manehna geus datang ka dieu hormat sing nyugemakeun, terus tetepkeun hiji kamar atawa di hiji imah. Sina sarare di dinya. Tengah peuting imahna urang duruk. Teteh lauteuk akang encernya. Eta akal kacidahadena. Hayu urang jalankeun, urang tipu si Yoga Jaya teh. Nya bener. Ngan ku cara kitu bisa meunang, lamun ayeuna eleh deui wiwirang urang beuki nambahan. Akang wirang, Nyai wirang, si Nyai wirang, sapangeus si baraton bakal wirang kabeh. Cek Surajaya bari pepeta terus ditempas ku Nyi Arum. Tangtos we ama sadayana ge wirang. Nya, pokona malah wirang di kolong catang. Barang keur gunem catur torojol anu datang. Meni rusuh jiga nu diudag juri goreng sawor nu kabur ti pangperangan. Sabab ngarumasakeun eleh jajaten ku Yoga Jaya. Ai. Aya naon Kakang Patih? Surajaya kaget nu sejen olohok. Patih sawor can ngajawab. Brak diuk setengah bebeutkeun maneh napas ngahegak beungeutna pias. Sanggeus rada teteg hatena pok nyarita. Tibas Gusti, prajurit nu sakitu seueurna teu kiat newak si Yoga Jaya. Malih seueur nu cilaka sarta aya nu baot. Ayeuna akang seja laporan yen musuh teu katewak. Sakti kaliwat sakti. Sakti? Boga ilmu naon si Yoga Jaya teh Kang? 5 rupiah ilmu dihijikeun akibatna balad urang budak balik. Nu saurang boga ilmu kabedasan nu tohaga, saurang boga ilmu angin, saurang boga ilmu panas, saurang boga ilmu cai, nu saurang deui ngawasa jagat. Surajaya jeung Sutimah silih reret tapi teu katara kaget. Sabab ti tadi geus boga sangkaan yen musuh lain lawaneun enteng-enteng. Atuh pok Sutimah nyarita. Kakang Patih teu kudu reuwas jeung sieun. Ayeuna mah jalankeun tarekah nu kadua, geura ngutus hiji Ponggawa pikeun nepungan si Yoga Jaya. Jung geura neangan jalmana. Bade dikumaha si Yoga Jaya teh Nyai? Ke urang pedar ayeuna mah teangan heula anu bakal initna. Mangga Nyai Ratu. Sawor nyemah tuluy ngaleos ninggalkeun karaton. Maksudna rek neangan hiji Ponggawa nu sakira bisa dipercaya. Tekung silila geus balik deui dibarengan ku Ponggawa saurang anu ngaran Uhe urang Cisagatea. Ieu kapercayaan akang mangga nyangakeun. Cek sawor regek diuk ngareneng jeung Ponggawa Uhe. Uhe, ayeuna anjeun miang nyampeurkeun musuh, tapi lain ngajorag perang atawa gelut, tapi geura tepikeun amanat ti kami. Unyuk sumangga Gusti Ratu nanging kedah kumaha tu abdi teh? Cek Ponggawa Uhe bari nyembah. Bejakeun ka si Yoga Jayanya, kami sakula warga rumah sakateter. Atuh kasir jajaten teu kuat nandingan ilmu kasakten manehna. Tah kulantaran kitu kami netelakeun talu. Terus bejakeun ku anjeun ka si Yoga Jaya, yen rek mulung minantu ka Yoga Jaya sarta ayeuna pisan kudu kabawa ka dieu. Tak kitu maksud teh jig tepikeun ka Yoga Jaya. Omonganna mah kumaha anjeun we, pokona mah si Yoga Jaya kabawa ka karaton. Dawet timalan amit mundur Gusti Ratu. Baraha geura miang. Geus tarap ti kitu mah para wargi. Lewas Ponggawa Uhe init ngajugjug ka patempatan Yoga Jaya. Sedengkeun Surajaya jeung kulawargana nungguan di karaton. Ari Patih sawor geus nyayagikeun hiji imah nu meunang ngahias jeung ngabebenah. Sangkan Yoga Jaya jeung baladna betaheun, atuh sajabat ti kitu di tempat sejen geus sadia suruh garing. Keur ngaduruk imah sangkan imah tere hurungna. Waktosna seep di para mitra. Duh. Hanya kayunya